jantankeun ieu. Mangga tuan. Sia. Ayeuna urang rek nyieun peso paragi nyisit guys. Soalna heuh ieu teh beusi ieu teh urut pamotongan ti heula basa nyieun badau pameuncitan si Apih geuningan kitu. Urang kaingetkeun euy. Mana cenah peso nu urang anu paragi nyisitna alah ci urang teh pieu hampura kapohokeun kitu nya ti heula teh da heuh loba pigaweun katimpah-timpah cik teh ari nu Apih tadi nama rek ayeuna teh kalah kapohokeun kitu tah. Tapi kalem pih ci urang teh ayeuna dagoan we da moal lila kisaran 20 menitan ku urang digeber urang bereskeun ieu. Pokona mah rek nyieun potongan anu panghadirna pokona mah spesial buat Apih untuk menebus kesalahan aku yang telah aku lakukan kemarin-kemarin karena kapohokeun ieu peso ka Apih tapi kalem cik urang teh bakal alus lah ieu mah. Nya jadina teh pokona namanya maraneh oge kudu lalajan pikeun ka akhir. Soalna ieu peso paragi nyisit anu pangkerena pokona anu pernah ku urang disepil dina video tah video ieu pokona namanya maraneh bisa nurutan potonganana. Jeung gagangna euy pokona make bakal diserahkeun ku urang ka ahlina nyaeta ka Dedan Golok. Hah pokona namanya mantep lah. Ulah poho jempolna heula bisa berdikeun biasa. Nah, ieu urang lain jadi reporter tentang sepak bolanya urang mah ieu mah jadi reporter tentang pembuatan peso pamuncitan jeung gagangna plus engke buatan Dadan Golok tah ieu potonganna teh bakal dilengkung-lengkung sapertikeun kieu nya tungtungna bakal aya lengkik-lengkik kitu geuningan tah deh teh kieu sapertikeun kieu jadi proses sejagur sapertikeun biasa antep cenah diberebet ku si eta soalna si eta mah sok ngareong wae mun lila dibere teh sok kalah ngamuk kitu nya tah ayeuna urang lanjut kana pemolesan kitu nya heuh ngadina proses ieu mah urang moal lila teuing sih bakal disikip-sikip sapertikeun biasa soalna maraneh bisi bosen bisi pemandangan teh cenah selepan deui suku urang deui matak ayeuna heueuh suku urangnya asa berbeda ayeuna mah alias teu make sepatu kamari mah aya nu ngomen ka urang teh mah cenah mana sepatuna teu dipake pedah dina video kamari mah urang make sendal ieu teh di sepatu cik urang teh aya di museumkeun soalna urang bakal menang aya sepatu anyar gitu geus CO urang lah tina toko batur kitu nya ngan can datang wae di perjalanan rada jauh siga nama kitu da maraneh atuh euy nu ngirim wae ka urang ti kamari bisi erek mere cik urang teh kitu bari ulin ka panah gumawa bae nu butut oge urang mah bakal dipake kitu nya penting urang menghargai hadiah anu geus mere ngan kulantaran eueuh jadi we urang terpaksa meuli tapi can datang eta oge tah dina proses ieu malah ku urang bakal ada di terehan tah ayeuna urang lanjut kana proses dibeuleum heula sapertikeun biasa urang sipu heula ngarah mantap nya potonganna teh sapertikeun kieu ayeuna urang kana cejampekeun heula keun antep cenah rada lila heula cenah wareugeun heula ngojay tah lamun geus wareugeun mah ayeuna urang angkatkeun tah geus hideung kieu hareupna bodas mantap tah eta ayeuna urang bersihan heula. Nah lamun geus dibersihan sapertikeun kieu tah urang ayeuna dina palebah maresihan huntuna kitu nya bakal disokip euy hampura bakal disensor hampura euy soalna eta mah orat maraneh bisi nempo nya soalna bisi mau tah ieu tutupan heula ku topi urang tah ieu nya ulah salting euy maraneh tah ayeuna geus jadi lah sapertikeun kieu ngan moal ka disepil marah rek digagangan heula tah matak ulah ka di-skip nya tah ayeuna urang gagangan heula ka si Dadan sapertikeun biasa ka ahlina tah si Dadan nanya ka urang teh cenah hayang potongan kumaha ieu cik urang teh neutik heula we geuningan anu cocok keur peso nu kieu nu lekik-lekik kitu geuningan cik urang teh anu hareupna aya paragi naon aya legok-legok ramo kitu oh cenah oke lah ari si eta mah da geus ngarti deui kitu tah matak teu kudu loba carita langsung digawean tadi ya digaskeun teh mantep pisan cik urang gileungeunna sia mah ciga tukang ngaramet kitu nya ciga tukang kokorobet eta mah jadi langsung euy tuh tingalikeun lincah lah pokona mah hanya berbekalkan peso rawut anu ku urang dipanggieunkeun ti heula manehna tah sapertikeun kieu tah ayeuna urang moal loba lila lah video ieu mah nya variasi nu tepat tambah nama ku urang bakal skip wae aya nu akhirna mah tah ayeuna urang tingalikeun hasilna tah ieu euy pokona mah si Apih moal teu atoh pisan pokona mah dibere peso ieu meureun teu nuhun-nuhunan bari merek kopi ka urang gitu maraneh da heuh atuh kada bisi poho jempolna nya nuhun salajok kana detik anu ayeuna the best maraneh keur urang nya